sejarah gajokan dipafai ku ciptaan wafa jadi panglamunan aduh ampun colenak peyem Bandung raos seger matak sehat karena awak nek miluan nyawan lagu colenak mung lah genaheun lagu colenak mung aya lagu ucing dewek mah hah lagu ucing naon kayaknya lagu ucing dengekeun dengenaheun ucing pasir ubar mengi linghas teu benang ditewak geuring pikir siang wengi tariras ku kadar awak nek miluan lagu ucing mong kuring mah hayang lagu colenak aing mah mending urang duet atuh sok dewek lagu ucing maneh lagu colenak siap oke sok urang taruang ucing nah jadi taruang ucing geus wae atuh maneh aing urang taruang ucing raos segar matak sehat kana ucing pangaosna ngukur 10 ucing moal rugi ngaluarkeun eusi ucing colenak da beuleum ucing mengacong ke jeung ucing di beuleum aduh ampun naon kagiatan salila di sadi imah salila PSBB naon kagiatan ya dek mah biasa we emplak-emplek nama kayak emplak-emplek segala yeunaan combrok yeunaan combrok lamun kuring gaul jeung ibu-ibu PKK kumaha carana ngurus orok ya lalaki ngurus orok keun wae da pengetahuan mah penting kuring mah yeuna teh nek nerangkeun cara kumaha carana ngurus orok dek mah kumaha carana nyieun combrok eta si orok teh memeh di mandian teh buka heula bajuna sanggeus eta orok dibuka bajuna tuluy dipesek nah maka dipesek dewek ngomongkeun combrok mane dewek amaluna amalukum dipesek eta si sampeu teh supaya bersih tina kotor tandeuh da kudu higienis atuh nyieun combrok teh sanggeusna eta si combrok dipesek terus ecakeun eta orok teh kana jolang make cihaneut disi asup angin sanggeusna eta orok aya dina jolang terus dikeuretan nama kayak dikeuretan orok jadi ngomongkeun sampeu mau ambil urusan ieu eta si sampeu teh dikeuretan supaya babari sanggeusna eta si sampeu dikeuretan terus make sabun mani nah make sabun mani bau sabun dewe ada kowe ngomongkeun orok make sabun mani nya nek nek make sabun oli Johnson nya baby oil supaya sarareungit awak orok teh sanggeusna eta orok make sabun mani terus diparut nah make diparut dewe mah sampeu diparut ta si sampeu teh terus sanggeusna eta si sampeu diparut terus kocrotan eta sirah budak teh make sampo baby sampo orok nya sanggeusna eta orok make sampo sirahna terus dimple-emple si sampo teh dicita make citakan ulah buleut teu puguh yeun combrok teh kudu rapi sanggeusna eta combrok dimple-emple geus diparut terus dipangku ya make combrok dipangku da kuring mah orok di tadi ge dipangku eta orok teh geus bersih di mandian teh sanggeusna eta orok bersih di mandian terus gebruskeun kana katel urun maot orok da dewe combrok di tadi ge gebruskeun kana katel tah si combrok geus meunang emple-emple teh dikurak kare bisi tutung sabelah sanggeusna eta si combrok digebruskeun kana katel tuluy ditimang
ya maka ditimbang sambil aing comor aing ditimbang eta orok teh neleng nenggong gerak gede gerak jangkung gerak sakola nuju nun ya sanggeusna eta orok ditimbang terus jahit ku serok dijahit ku serok teh si combro teh sanggeusna eta si combro dijahit ku serok terus dipepene. Nah, combro aing kudu dipepene. Orok kuring ngomongkeun teh dipepene tah orok teh ku ilungna bari disusuan asi kade ulah po asi air susu ibu. Nya kade ulah susu kaleng. Heeh, ulah susu tepung. Nya asi air susu ibu yang asli. Nya tas dipepene salajusuan sanggeusna eta orok dipepene terus digolong rangkeun na baskom. Supaya jalangkrung minyaknya. Aduh ampun lipuh aing ngomong masalah combro jeung orok meureun. Nu mata ke kudu bersatu nanaon ge. Hayu ulah paing aing, hayu siap bersatu kita teguh siap.